Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat awewe anu sabar. Diriwayatkeun dina hiji waktu Abul Hasan Thoab ku anjeunna katingali aya hiji istri kacida geulisna jeung cekasna atawa jelas. Saur Abul Hasan, kaula mah kakarak ayeuna manggih awewe anu cara kitu. Teu aya deui, teu aya anu jadi sabab kana kageulisan manehanana teh. Kajaba ku saeutik kasusahna. Caritaan Abul Hasan teh kadang karungu kusaha nyata ku istri teh geulis. Manehna nyaritakeun, demi Allah sim kuring teh anu nuju ka ancikan ka prihatina. Teu aya bae kasusah batur anu sapertos kasusah abdi mah. Dina hiji waktu salaki abdi menjid mbe kurban abdi sadayana. Aripun anak anu dua arulin, ari anu alit anu masih nyusuan keneh dicekel ku sim abdi bari masa. Aripun anak nu lanceukna nyarita ka adina kieu, maneh hayang nyaho bapa menjid embe teh kieu, adina dikedengkeun geresel dipuji. Terus manehna mabur ka leuweung, nya di leuweung dihakal ku meong, ku bapana diteangan di leuweung, manehna kasarung nepi ka maot. Ari budak anu alit ku sim abdi digantungkeun sakedap, maksudna bade ningal heula salaki. Sabot digantungkeun ieu budak teh ngorondang kana dalung anu digantungkeun teh. Terus bae eta budak kaleop tungtung. Aripun anak anu awewe ngugup turun ngaragrageun maneh nepi ka maot. Kantun sini abdi bae ayeuna mah anu nyorang. Ceuk Abul Hasan, kumaha jalana anjeun teh bisa sobar kos kitu? Jawabna eta awewe atau istri anu geulis teh, henteu pati neangan hiji jalma kana pangertian soal bedana antara sobar sareng aral. Angin manehna bakal manggihkeun dua jalan anu jauh beda. Ari sobar anu dibarengan ku alusna dina lahir, eta akibat sae sareng terpuji keur ka jalma anu ngalaksanakeunana. Ari aral mah karugian anu moal aya gantina. Geus kitu eta awewe teh indit. Subhanallah, ini akhlaknya luar biasa. Karena nisbah bukan saja wanita, tetapi dalam kehidupan sehari pun kita pastilah diuji dan coba, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Tetaplah ujian dan cobaan itu biasa, karena gak disebut kehidupan jika tidak ada ujian dan cobaan. Ini sangat luar biasa sekali, yang mungkin pada dasarnya, pada hakikatnya, ya benar-benar bertawakal, pasrah kepada Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, baik ilmu, baik harta, baik anak, baik suami maupun istri,
pada hakikatnya itu hanya titipan yang sementara, dan kita akan bertanggung jawabkan dengan kesemuanya, terutama diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar kisah dan hikmah ini, terutama saya, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran dan kesadaran dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.